Ieu sairan dikawitan ku sholawat pikeun Kanjeng Nabi pembawa syafaat. Ieu santri anu kabeja alfiyahna sing horeng mah teu ngarti kana mubtada, ngaos mah geus sampai bertahun-tahun, beas ge geusep berkarung-karung. Tapi kunaon eta Ibnu Hamdun cuman hafal sampai qala Muhammadun. Abdi isin ka emma anu ngintunan sareng bapa anu cape banting tulang. Anakna mah di pondok sibuk pacaran, poho mikir kana kolot kanyerian. Yakulu dijingjing jurmiyah dipikul, tapi di majelis cuma sare wungkul. Henteu peuting henteu subuh henteu siang, pagawean cuma ngawengkong doang. Tos mah geus sampai bertahun-tahun, beas ge geusep berkarung-karung. Tapi kunaon eta Ibnu Hamdun cuman hafal sampai qala Muhammadun. Anakna mah di pondok sibuk pacaran, poho mikir kana kolot kanyerian. Yakulu dijingjing jurmiyah dipikul, tapi di majelis cuma sare wungkul. Henteu peuting henteu subuh henteu siang, pagawean cuma ngawengkong doang. Tapi mugi ku berkah natipun guru, abdi dipasihan
syafaatan ilmu